Kisah Hanjuang warugat jagat basa Sunda. Tangkal Hanjuang mangrupakeun lambang kajayaan Karajaan Sumedang Larang. Eyang Jaya Perkasa mangrupakeun senopati nu terakhir di Sumedang samemeh runtuhna Karajaan Pakuan Pajajaran. Eyang Jaya Perkasa bisa nyalametkeun mahkota karajaan jeung atribut karajaan sejenna sarta dipasrahkeun Karaja Sumedang Larang. Disaprak pengiriman mahkota anjeunna jadi senopati ti Karajaan Sumedang Larang. Aya beja Putri Harisbaya jeung Pangeran Gesan Ulun jadi pasea antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Nepi ka Cirebon ngirim pasukan pikeun nyerang ka Kutamaya Sumedang. Sanajan kitu, pasukan Cirebon gagal sabab dicegat ku pasukan Sumedang Larang anu dipingpin ku Senopati Eyang Jaya Perkasa. Kacaritakeun samemeh Eyang Jaya Perkasa rek nyanghareupan pasukan Cirebon, anjeunna melak tangkal Hanjuang di Kutamaya tuluy nitipkeun beja. Lamun ieu tangkal Hanjuang masih seger tur hirup keneh, hartina kuring masih keneh hirup jeung ulah ninggalkeun Kutamaya, ceuk Eyang Jaya Perkasa. Numutkeun carita keur perang, Eyang Jaya Perkasa teh papisah jeung 3 lanceukna nu milu perang. Salah sahiji dulurna nu ngaranna Nangganan curiga yen Eyang Jaya Perkasa teh geus gugur dina peperangan. Tuluy mutuskeun balik ka Kutamaya pikeun mamatahan Pangeran Gesan Ulun, pikeun mindahkeun puseur pamarentahan Sumedang Larang ti Kutamaya ka dayeuh luhur minangka pertahanan anu pohara strategis. Sindang Kasih Majalengka minangkan pangmayaran talak Karaja Cirebon sarta nikahna Putri Harisbaya jeung Pangeran Gesan Ulun kungsi ngadamaikeun pacekcok antara Cirebon jeung Sumedang Larang. Di lain waktu, Senopati Eyang Jaya Perkasa mulang ti medan perang pamanggihan Kutamaya teh geus ditinggalkeun. Tangtu wae anjeunna kaduhung kana kalakuan Pangeran Gesan Ulun. Satepina di dayeuh luhur, anjeunna maehan Nangganan dulurna kusabab kasalahanna. Kacaritakeun kecewana Eyang Jaya Perkasa anu sabenerna nyaeta ngahareupeun pikeun mulangkeun kaagungan jeung kamulyaan Karajaan Pangkuan Pajajaran ngaliwatan Karajaan Sumedang Larang geus gagal. Samentara eta, tangkal Hanjuang anu dipelak ku Eyang Jaya Perkasa masih keneh mekar segar di Kutamaya. Ayeuna Desa Padasuka, Kacamatan Sumedang Kaler. Kucewa jeung ngewana ka musuh oge diisarahkeun katurunanna engke. Lamun jarah ka kuburanna teu meunang make baju batik anu dina pamadeunganna mangrupakeun ciri khas tina baju musuh-musuhna.